5 paribasa Sunda nu biasa diucapkeun ku Kidalang bagian kaopat. Anu kahiji, kaluhur teh sirungan, kahandap teu akaran. Artina taya kamajuan sarta taya kamarasan lantaran jalma doraka. Anu kadua, landung kandungan laer aisan. Artina gede tinimbangan. Anu katilu, lauk buruk milu mijah, piritan milu endogan. Artina pipilueun nyarita atawa ilu biung kana sarupaning urusan padahal lain cabakna atawa lain ahlina. Anu kaopat, kabeureuyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk pedak. Artina cilaka mah biasana tina mokahaan urusan leutik. Anu kalima, kalapa bijil ti cungap. Artina ngomongkeun rusiah sorangan bari teu dihaja. Mangga pamiwargi bari nambihan ditulis di kolom komentar urang diajar babarengan. Ulah hilap di follow kanu resep ngamumule paribasa Sunda sareng di share kanggo nanjeurkeun deui paribasa Sunda nu leuwih luas. Hatur nuhun sampurasun.